Kek. Kadang sakedeung. Hah? Kadang saya perlu euy. Naon? Perlu kadang sakedeung. Hah? Naon? Lain nanya ke bini cabe bang cabe. Di mana meuli di Hah? Mana di mana meuli? Eta mah bini cabe mah bahar rahasia perusahaan mah bisa diterangkeun ka Abah. Atap bini cabe jadi naon? Rahasia Maka perusahaan. dibuat rahasiakeun asa bibit cabe kunaon ka Oh, pokoknya mah mere nyaho ka Abah pokoknya mah rahasia. banyak ke mere nyaho ka urang. Pokoknya eta mah Abah rahasia perusahaan daripada eta Abah mending urang nyanet heula. Lain nyanet. Hah? Ke dibere ku urang 20.000 lah. Bara? 20.000. Oh, eta pokoknya urang nyanet heula anu puguna masak aya mah tah. Eta heula geuskeun Tah jake. buru nyanet heula ieu tah di dieu lah. Tah sok. Nyanet. Tah, stop. Taang. Nah, sok we sok teu asa-asa. Nah, Bener di mana eta meulina urang bejaan Rusiana sok. Hah? cek urang ge imah rahasia perusahaan mah bisa diterangkeun gitu. Wayahna we Abah pokona ieu mah sok ge nyanet heula nu penting mah. Wah aing lain butuh pisan urang ke urang euy. Bejaan atuh bejaan urang teh bejaan. Mun aya Abahna kunaon meni hayang-hayangkeun kana bini cabe. Ai ku kitu teh. Eta geus kabuktianna alus nya eta teh maneh teh. Oh nya eta mah Abah da eta mah arep meuli ka urang kieu teh langsung eta mah da rahasia. Lamun meuli langsung bejaan kitu mah eta mah rahasia perusahaan mah bisa dibejakeun ka Abah. Tadi 20.000 aya 50.000 lah. Hah? 50.000 urang. 50.000. Urang menyeta embung euy ngebucatkeun rahasia teh. Ulah gitu kakek bejaan urang bejaan. Ngabejakeun mah rahasia perusahaan. Moal bah. Si Ebit. Kita mau ngabejakeun ka Wah. Weh, Hei. ngeunah ya ke beredar ya. Oh, kabin euy. Kabin ya. Gabin. Hah? Oh, hayo tuh ke. Ah, eueuh deh Kak. Kira aku teh biang tadi kan mes kena loba di dieu teh. Ah, eta mah naon pelatih. Tina karasek mes kena loba bieu teh. Ah, sok tudinganannya banyak. Ai mah, ai kan lapar ya ke. Tadi tuh udah ningali mes kena loba. Tetep percaya berdua-duana. Teuing Kemana itu nya? keluar itu jalan Ai mah. datang-datang. Tadi tuh udah ningali di dieu teh mes kena loba sakarasek tadi teh. Nggak aku itu oke. Atuh aya mah ku anu dibikeun cenah mau lu maksa. Maksa. Kalau sumpetkeun ya mah ya. Kitu rek kieu bener. Ai mah lapar itu dia. Sabar teh lah urusan urang. Ai mah. Terus ai mah masuk, haga pakan ku sakabeh lah. Hei. Naon teh teh datang garang kitu patut teh teh. Dasar aki-aki perlit, biasa masih loba dia teh, masih ada satu keresek dia teh, dasar perlit dalam itu balik, aing mah. Atuh hajangan meuli bit cara urang euy nyabahnya. Oh, bener. Tabah ya deui baso kadarang teh nya lah. Mumpung euy si Ebit tah seubeuh teu. Nah, Top. lain mah masa tega Naon? Kasih Ebit teh mere bukan disebut sagala. Cenah eta cenah meri cenah meuli mah oge aya mah hayangna kana barang akan beuki meuli tara nu kitu patut teh. Aing sok karunya ari kitu teh tega maneh mah tega bener Pamelikeun cuman ku Abah sakeresek mah bener-bener mah Abah karunya. Arek isukan ku urang. Arek urang teh pamelikeun isukan ku urang mah. Kitu aki-aki jadi ngadat gitu hor. Model ting teu ecreg. Si kakek mah deket tega ingat si Ebit tayangeun jate bere atuh hiji mah kana teh kakek jate tega teh ka si Ebit teh tega siapa tega ngah jago tega sebenarnya siapa Hor, itu jadi kukulunuk Abah jadi kebakeun. Gelo tadi manehan anu ngamimitian tina disumputkeun. Teu balik aki-aki teh teuing ecreg kelakuan teh kitu patut. Oh sauluan.